Subscribe to my channel. Jelema masantren can melalui khususiah ge geus diinkaran. Kagarak mondok doang jadi pergunjingan. Aisyah Asep budak wari eueuh di permukaan hilang ka mana? Oh, masantren di mana? Masantren nyana di Pandeglang, bari sakola kan henteu di pasantren modern apa salap. Aisyah Asep teu ka mana hirupna? Kunaon masantren salap engke nyana waduh daharna kumaha? Teu budak masa depan surang si Asep. Kunaon aju masantren eta kakarak masantren doang geus diinkaran, dinaha-naha. Kurang lembur bingungeun zaman internet masih masantren salap itu ka rumaha sia hirup ka harupna. Budak mun deuk ya masantren modern ulah masantren salap ieu mah masantren salap ijazah teu boga engke ka dituna ngojek sia ka jeung gugu mage mending mun aya motor lamun eueuh ayo sia. Aduh, pergunjingan di kampung si Asep masantren eta kakarak masantren doang ge geus ditunkaro. Beladieuna si Asep kuat bae sanajan ku butur babaturanana we sia naon mondok we sia naon mondok bae terus diomongkeun tetep si Asep kuat. Kuari tambahan ngaranna Asep Junaid. Tambahan ke kedeung deui mah Junaidil Baghdadi. Terus Asep hebat biasa ya. Kuari dihitung-hitung teh 10 tahun, luar biasa. Lamun muludan nyana protokolnya nyana sambutan pribumi nyana kabeneran kori nyana. MZ teu datang jaga supaya nyana deui. Ngadua terakhir nyana deui diborong malam eta menang 5 berkat. Nyana kabeh geus mulai. Jahe si Asepnya tetep baik masih kena jadi pergunjingan 15 tahun nyana masantren awawe arembungan keur mimiti masantren umur 15 tahun kuari masantren geus 15 tahun cenah rencana kawin cenah geus 30 tahun uis geus mulai aya tawaran kawin can moal wakah lah emang kurang lah can hasil maksud cekeuna teh waduh ya sia atuh sakitu mah geus bisa ge dibandingkeun jeung urang lembur tapi jeung bisa maing teu bisa deuk naon tuh deuk ya Allah bener ya tereh Junaidil ya deuk ya Allah cekeuna ieu ka mana ka Gunung Karang wah jadi dukun ieu mah mulai nyana guari mangaheuyeuk dina ilmu bapi neangan guru nyana waduh teu kapanggih-panggih teh kebeneran aya terus kunyana diolah zikir terus bae datang ka tijahar datang ka kopi wulu mulai bajuna cumplang jampling litun karo Asep aduh sia teh sebenarnya normal teu sih hirup kunaon atuh kopea sia mah budak geus beureum kitu sakumaha Ki Ahmad Sep baju asana aing meneuleuh sia ka mamana eta deui di imah eta ka masjid eta aju sia mah aya undangan eta emang deui baju teh hayang ieu bae sendal sia mah sebelah lain sepit tentu jamaah kesukuh para rubuh sih sebenarnya kumaha sih pikiran sia kabeh jadi pergunjingan padahal nyana keur ya Allah nyana teh keur ngawarah batin nafsu terus jadi pergunjingan Cep hirup mah tuh kudu bergaul ngaranna ge makhluk sosial waduh coba tuh yuk jadi tuh aya golek di pabuaran urang nonton golek yuk orkes deh henteu lah henteu bae nyana mah serba henteu gaul tilok sorangan bae waduh mantap jasa indung bapana geus bingung Sep aing meneuleuh sia asana waduh
sia sidik jadi naon ieu ku aing di pasantrenkeun di modalan kok kuari jadi cumplang campling kieu. Kadang-kadang aing milih sia puyeng aya yang kawin atuh bebejan teu bah. Abah bae urus, emak urus, ulah mikiran kula. Sia di kamana emang tujuan sia teh anak abah bae kula ge ngaku. Ngan ieu mah heulanan sementara ieu abah ngurusan emak kula mah geus urusan. Aisyah di urusan naon tuh? Kula mah deuk jeung Allah mah. Budak. Sep, aing mah asana muringis, ngadengis muring ka 10. Asal sia ngomong ka Allah. Nyaritakeun urusan rezeki geus kumaha Allah, nyaritakeun negara kumaha Allah, ditawaran kawin kumaha Allah bae. Atuh sia kumaha lalakonna teh geus di ka Allah pun. Wah, sep. Sana 3 leun lengkah ku batu kajeun kula mah malelengkah da ku 4 bae. Si Asep geus beda ku hari. Geus jadi pergunjingan litun karo di mimiti mondok jadi omongan jelema. Bisa ku bisana ngaji tetep bergaul. Ku hari dibutuhkeun deui nu deuk ngararaji ge aya tapi tetep bae nya nambung. Tetep bae cumplang campling we kadang-kadang lempang tuh make sendal duit teu mawa terus masyaallah jadi omongan jelema kuari di mana-mana ngajinya nama ayana lain dihareup di tukang bari ngarokok atuh si Asep jadi kieu budak bujal kadang-kadang kadeuleu aduh gitu aya teu ngarokok hees geus kitu bae teh ngajina eta si Asep teh hees dah aduh ngagurinjalnya sial aing eta sia teh agora hees udah hees bari ditu henteu cenah hayang bari ngaji si kiai cerdas sok nyinggung kula lain nyinggung mah nyerekan leuwih parah. Terus si Asep teh kuari Asep beda lantaran kanyahoan ketika di lembur ka Bararanten nyana aya ternyata begitu orang lembur ka Banten Asep ke saya di Banten Cep ka dia jeung sa jeung sa lain naik naon naik naon lain kami berangkat pan tadi itu Asep ditukar diuk bae kok ya di dia geus kebal tanyakeun bae ka tukang kopi tah ih mantak aneh nanya ke tukang kopi B ya ayo tadi tuh ngopi ya tira isuk dengan nama isuk heran aing geus sia Asep tadi aya di ditu kuari aya di ditu mulai geus cumplang campling tinggal cumcang campling lain deui Sep ayo tuh orang balik ente anton balik kalau mau di dia baik ente ayo ieu kajeur naik di dieu mau ditawar tadi mah dicemooh kuari nawar ayo diharap di dia moal ente ayo ieu mah bareng ente ieu mah moal manut di dia bareng oh terjadi begitu datang ka iba Asep keur azan Allahu akbar kita lain Asep maghrib apa tadi diajar kira-kira moal tanyakan coba orang dia eta tadi Asep emang kadieuna ira dasar gaya di dieu sia urang si Asep kumaha ira lakon wah pula eta ieu cumplang campling geus kaliwat ku hari nu tadina dicemooh ku jelema ku hari mulai dihormat waduh Waalaikumsalam Sep ieu nu kajual tanu teu laku-laku mulai si Asep naik derajat si Asep aju kunaon betul ayo bari supaya laku bae ieu gegeran yang umroh maksudna supaya laku lah tuh jual-jual tingkang hantun aya bae duit ibu gua aya di ditu barang atuh emas bae jual tanu mah ese cenah musuhna emas bae nu aya pan aya tadi ih nyahoan si Asep Sep, sia emang kunaon ya tuh bisa nyahoan gitu geus langsung geus mana eta bae jual ngomong ai ya Asep nyahoan urang boga emas 2 batang masyaallah si Asep wah tuh mulai aya seminggu Assalamualaikum Waalaikumsalam
Asep iya laku-laku pugu iya naon ulah umur saya 30 can kawin sarua teman lain gitu saya tuh sokan sarua gitu atuh sarua masa ente emang minta doa baik ya Asep ona mah kawin gitu ya dong geus teh kudu kawin lah ente mah yang doa baik anak aya kade ciluhan teh cai bau balik tidinya perebut jelema ya Allah ya Rabbi jelema kabeh pada tangan Asep diseret gede hutang orang tah ieu si Asep geus model dazaguari seduh metu sakejap nyata anu tatadina si Asep litun karodiin karan tingkah laku pagaweanana teh dicemooh ku masyarakat tapi kuari mah jadi pusat perhatian ada bulan Rajab paling deui kuari si Asep jadi omongan hebat jelema di mana-mana nyaritakeun si Asep 10 tahun ka tukang mah mencemooh menghina mencibir kabeh orang hebat-hebat setelah 15 tahun 20 tahun ka dieu teu karasa nu baheula ngomongkeun jadi ngamulyakeun nu baheula ngamusuhan kuari jadi babaturan nu baheula manehna teh resep kuari paling cinta nu tatadina geus istimewa ngan si Asep na be kuari embungeun nah ieu lah nu mantak disebut nakiroh maksudah awalna mah nakiroh dicemooh wa tuqsadu sanian barang geus jadi badi maksud nu mantak nakiroh maksudah lantaran geus aya siril khususnya kitu kabeh ge atuh ba'da tamakkun minha sabadanya ceng dina khususnya baheula mah manehna kikituan teh keur ngalakon di jero hate teh micenan karesep nu mantep dipiceunan teh lantaran loba jelema katipu ku dunia ja dunia mah mataul gurur nu kamari di ditu imah nu dibagus-bagus kuari mah geuninganan goreng bahkan geus eueuh dirindes make bulldozer etalah dunia nu belah ditu tatadina nyana ngabangun nu sakitu hebatna kuari mah geuninganan geus eueuh bangunan nu hebat teh jelemana duka ka mana etalah dunia kabari masih itu ngabereleng mobilna neuk make nu mamana ge aya bahkan dihitung teh hebat 12 aya 13 tapi kuari mah geus eueuh hiji-hiji acan bahkan jelemana ge kuari mah geus muriangan etalah dunia. Nah kulantaran kos kitu maka si Asep teh micenan supaya ulah cinta dunia cintana teh ka nu nyieun dunia bae geus melalui riyadhah mujahadah terus kikituan bae ti leuweung ka leuweung ti gunung ka gunung ti kampung ka kampung teh nu dimaksudna mah ieu teh micenan karesep diri ulah resep kana dunia geus bisa kuari mah dunia teh geus eueuh sasieun-sieun acan dina hatena kuari mambung babarengan jeung makhluk lantaran makhluk mangan sakadar boga dua rupa mun henteu nyacad ngalem eta teh jadi karugian ka urang ketika urang dicacat ketika urang di alam urang berubah cilaka memantak manehna teh micin karesep kana makhluk ulah aya tengulak ta'aluk putula patali jeung makhluk hiji be ta'aluk teh jeung Allah kuari bageus bisa Asep teh nomor katilu nafsu lantaran nafsu mah kendaraan setan setan teh ku Gusti Allah diciptakeun jang haru biru jangan ganggu manusia dibere urang teh nafsu dikendarai ku setan dipiceunan ku si Asep nafsuna sehingga nafsu teh anu digambarkeun anjing hideung kuari mah eta anjing hideung teh bisa ditungtun nu tatadina mah anjing hideung nu nungtun urang kuari mah dituntun ku si Asep anjing teh bisa disingrah-singrahkeun eta lah nafsu nomor kaopatna setan eta setan ge lantaran di dirina geus eueuh karesep dunia makhluk jeung nafsu geus teu aya hese jang nyelak setan teh bahkan setan teh ampun boro-boro naon model kasirina Umar bae setan mah ti jauh keneh bae setan geus
lumpat sieun kitu keneh ka Sayyidina Umar boro ka Sayyidina Umar deuleu sorban ngagantung bae setan kudu lumpat ieu aya Umarna kajen ku kumat ka sorban bae sieun ai urang mah setan teh tuh jadi babaturan mukhalid urang mah jeung syaiton babarengan sa mobil rejeun babarengan di DPR diuk babarengan di MPR diuk babarengan di pabrik diuk bahkan dibisiki urang teh di pabrik ku setan teh cek setan cokot eta sepatu lumayan 5 pasang ge kamun dijual jang tambahan dan ma'isyah bolon boh kan ayo setan terus tayu mah si Asep setan bisikan dan lain sebagainya dipicinan geus eueuh makhlukan geus eueuh dunya geus eueuh nafsuan geus eueuh setan murni luar biasa Asep hiji be Allah masyaallah eueuh di jero hate kuari didatangan ku jelema nu susah cintaeun lantaran sering dibere nu sugih resepkeun lantaran tilok dipenta pejabat ge datang resepkeun lantaran tilok dikumaha-kumaha aya naon didoakeun nya nama nu penting mah kamaslahatan sebab dirina mah maksudna naon dunya geus teu hayang makhluk geus teu resep nafsu jeung sajarah mangarta hiji bae ka Allah berbagai lapisan bakal resepkeun lantaran di dirina resepna ka Allah mantak jelema salaman cium tangan lain ka manehanana orang di jerona aya Allahan kurang kumaha si itu udang-udang gede kurang kumaha si itu kasep yang hebat tapi gebungeun jelema cium tangan lantaran di jerona aya jawaraan kiai tinggal kiai tapi horenganan di jero hatena hate jawara saha nu daek cium tangan ka jawara malah mah hayang nampiling ka jawara mantak besi aya kiai ditampilingan eta teh lain nampilingan kiaina horenganan hate nu berhate jawara kontos gitu nah iyalah nu mantaknya na sasalaman teh lain sasalaman ka manehana si Asep basapira si Asep tapi jelema cintaeun tapi jelema yang sasalaman bae korenganan di jero hatena murni aya Allahan bahkan bila perlu jelema geus sararujud lain sujud ka nyana aya Allahan kos kitulah si Asep wah istimewa nah awalan lipun karo keur ngalalakon kadua watu soda saniyat ba'da tamakkun minna maka payazharu ilayhi sahibuha badal khofa lahirlah rahasia kawalian soibuan nu boga rahasia tersebut badal khofa sabada nyepi mantak moal aya jelema jadi wali tanpa perjuangan moal aya urang lamun neuleuh abuya di Cidahu neuleuh hebatna ulah neuleuh hebatna neuleuh perjalananna neuleuh Mama Bakri ulah neuleuh Mama Bakri ka belah dieu lah baheula keur perjuanganna neuleuh Mama Sujai ulah neuleuh Mama Sujai ka belah dieu neuleuh perjuangan memehna neuleuh Mama Satibi kayeun ulah Mama Satibi belah dieu neuleuh perjuanganna neuleuh Mama Makmun ulah neuleuh bab ka dieu keur memehna coba kumaha Nawawi Makmun Nawawi ulah neuleuh kitu Mama kitu musul kalim belah dieu oh luar biasa deuleuh perjuangan baheulana ulah neuleuh Ki Khalil nu belah dieu deuleuh perjuanganna pait anu luar biasa kapaitanana atuh manehanana mah jaba puasa bae riyadhah bae aju di dinya ge aya cai loba tapi tetep bae nya mah embungin nu urang mapan eueuh ge di teangan nya mah geus aya ge embungeun bandingkeun urang jeung Mama Khalil hayu coba deuk kumaha tah mantak urang mah biasa-biasa bae lantaran urang mah jelema biasa akur bae ngahiji jeung jawara urang jadi jawara ngahiji urang jeung polisi urang jadi polisi ngahiji urang jeung petani urang jadi petani naon bedana daun bedana ieu mah kiai teh atuh berarti ieu mah jeung pamarentah akur jeung pegang judi akur jeung tukang adu gotok ge akur bae atuh ieu mah lain kiai berarti ieu mah casingna doang kiai mesinna ieu mah mesin bok-brok ta eta warasa ge ngebersihan batinna sabada khofa be nyili bola mantap di pondok pesantren mah eta teh tempat jang nyili maksudna ka ditu deuk neangan steril khususiyah geus dimurnikeun pondok pesantren mah loba nu bertanya-tanya kunaon sih henteu dimewahkeun kiai oh lah bertanya ka aing engke bae jadi kiai memewahan pan jadi kiai jadi memewahan jadi kiai memewahan ge teh asa mewah kuarina dididik model kos itu kunaon kieu teh daek ngabangun pondok bagus 5 tingkat ge kabangun jadi duit mah loba di bank apa itu kos itu mah tapi lah dididik kunaon sih kiai henteu make sakola mah mah jurusan syaitonir rajim kunaon tadi modern ge teh jurusan jahannam
ieu mendek dimurnikeun ieu mah ulah berbau-bau dunia dimurnikeun ge sakieu ge murni dibau dina dimurnikeun ge bau dunia bae hese kunaon sih kiai teu narima awewe babari nyandung nah pada sekolahan aja ngawewe teh ngeunang nganjang resmi unggal poe si kiai lain magaan ngaji neuleun irungna mancung bae tuh kan tujuan kiai mah ngadidik ngadidik teh podol sero lah bohong bukti dah ka dituna kiai na loba anu ajuna malah urang mun dicaritakeun mah di anu ngareuneuhan eta kiai lain kiai nu ngareuneuhan mah setan ngan nyana nginjem awak kiai belon teh kiai ka injem ku setan nah dimurnikeun dididik ieu teh budak lain sakadar ngaji supaya bisa maca kitab tapi mentalna supaya mental wali lain mental jawara lain mental pemerintah namun dididik di pondok pesantren modern mental nangis mental dunia dididik di sekolah geus puguh tambah dunia lagi dunia deui dididik di universitas lain teh pinter tapi mentalna jadi mental penjahat nu di DPR lain teh paling ter mentalna mental penjahat nyada jadi Dracula nguyuh jeung nyesep getih masyarakat eak-eakan masyarakat lain teh pinter tapi mental. Nah iyalah di pondok pesantren dididik mentak lamun kiai mah hayang boga bangunan bagus pondokna kiai teh teu bagus lantaran berarti teu ngadidik ka santrina kajeun kiai na mah gedong ge blon teh kiai nya aing nya hebatan aya santri teu meunang atuh jadi kiai digadat meunang baca Abdul Qadir geus jadi wali mah nya dahar da jeung bakakak aing murid da masa bodoh teu beunang jeung bakakak penting tembak ge ulah wah ieu mah Abdul Qadir kajajaden masalahnya teh keur carita aing geus bisa mah naik mobil mewah dasa naik mobil mewah akur bae jeung naik mobil goreng mun masih kede beda ulah make baju bagus jeung make baju goreng akur bae pada sapira nutupan aurat mun masih kene beda ulah etalah si Asep teh keur ngariadohan eta ngariadohan eta timimiti takholi kemudian tahali datanglah kata jali maka ba'dal khofa lian kafabihil ibad manfaatlah hamba-hamba naon bae nu datang ka manehanana sangat merasakan tiis ngeunaheun jeung hasil maksud batahya bihil bilad iruplah negara pasar jadi aya karamean jadi aya keberesan jadi aya melalui nasihat-nasihatna manehanana tetap dimanfaatkeun ku negara kitu keneh ku masyarakat berarti masyarakat di negara sangat ngabutuhkeun lantaran di jerona geus teu butuheun dibere sakitu teu dibere sakitu disanjung sakitu teu disanjung sakitu nya nama di jauhan sakitu di deukeutan sakitu lantaran geus ditapaan heula nu mantak lamun kiai cantum si tapak belebah eta ngagibeg bae barang datang deh camat aja ngagibeg bae kakarak camat doang ngagibeg wah komo bupati mah datang ngusruk camat bae datang ngagibeg atuh bupati mah ngusruk lamun datang bangsa gubernur teh mah lain ngusruk bapana ngusruk naon tangan sama saluhureun ngusruk naon ringsek gepeng ringsek tuh letak loba kira ringsek nah tak eta teh diri teh atuh datang mah datang bae sabod dia nama urusannya urusan orang mengaji bae nya nama urusan dunia nutup para rubuh nyikut lain urusan Al-Qur'an urang mah urusan Al-Qur'an toja iya urang jeung nyana atuh we datang bae urang mah menghormati kemanusiaanana adapun tujuan-tujuannya atuh masing-masing bae nyana urang-urang teh pun kiai geus kitu kakarak tak siriang